Bismillahirrahmanirrahim. Allah wabarakatuh. Kehela tukang son. Mana tukang son? Dangukeun ku tukang son. Coba kontrol diangkat. Tukang son kontrolna angkat. Ayo. Angkat deui, angkat deui. Angkat deui setik deui. Kontrol angkat deui. Terus angkat. Ya. Tribalna basna dikurangan, basna dikurangan. Bas kurangan bas. Ya. Aya nu teu wajib ngajawab salam. Hiji jalma sare. Dua jalma gelo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'athiril hukmiyah. Wa asyhadu anna sayyidan Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khassahu Allah Ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani ana Allahu la ilaha illa fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Shadaqallahul azim. Luar biasa acara nu diayakeun ku urang babakan Cipeuyah. Babakan naon? Bangkong. Cibangkong. Urang babakan Cibangkong. Luar biasa. Kembang api nage teuing beak sabaraheun. Lila ngamplopan kiai luar biasa 30 juta. Dibejakeun bisa fitnah ka Ki Muhyiddin. Majar Ki Muhyiddin korupsi. Ki Muhyiddin mah jelema jujur. Ngonang nage datang ke pasantren kusabab ngareret pasantren uing keur dibangun. Ki Muhyiddin haat, wah ieu mah kudu gede merek kiai ieu. Eta sabab duit kiaina ieu mah teu dipake kana beuteungna, tapi dipake ngabangun pasantren. Kitu. Hidup Ki Muhyiddin. Leutik awakna mah. Luar biasa pangaruhna mah gini. Mata kula sok nempo awak jelema nu penting mah awakna penek asal etana we panjang cita-citana panjang bener teh. Mudah-mudahan pasantren Ki Muhyiddin simbeuki maju sebab boga cita-cita anu panjang lain kana teu balik we teh panjang-panjang. Sagala rupa nu dikaluarkeun ku urang dieu keur ta'ziman wa takriman kana sasi di Isra Mi'raj keunana Nabi besar Muhammad pasti dibales berlipat ku Allah. Nabet pasti apaan matematika Allah. Dengekeun matematika Allah urang ngitung 10 cokot hiji salapan 10 cokot 5 eta mah matematika babakan Cibangkong. Matematika Allah mah rumusna kieu aya man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha
saja manu ngaluarkeun hiji kahadean ngadatangkeun hiji kahadean maka ku Allah bakal diganti eta hiji kahadean ku 10 gantina. Jadi hiji digantian 10 cokot hiji 18. Apa nu hijina kahadean? Hiji kahadean pasti diganti 10. Jadi nu hiji jadi 10, nu 8 tambahkeun jeung nu 10 gantina jadi 18. 10 cokot 28 oon. Apa nu hiji kahadean 10, lamun 2 berarti 20, sesana 8 jadi 28. Teruskeun awas yang on deui. 10 cokot 30 berarti eueuh nu on tadi mah can ngarti. 10 cokot 40 genep tuluykeun. 10 cokot 5 55 10 cokot genep 10 cokot 7 tilu 10 cokot 8 82 10 cokot 8 hiji ngarti teh itu sih kan udah ngarti sih teh. Astagfirullahaladzim belek kene. Hiji kahadean ku Allah digentian 10. Jadi lamun 10 cokot hiji lain 8 panu hijina kahadean digentian ku Allah 10. Berarti geus aya 10 sesana 8 hijikeun jadi 18. Butaknya alah batan rangkeun ka budak TK sia teh. Balikan deui da kudu ngarti sia ngaji mah. Balikan deui. Allah diganti 10. Jadi 10 cokot hiji teh lain 18 panu ieu teh 10. Lain leungit sia teh kahadean mah jadi ganti 10 ku Allah. Hijikeun jeung sesana jadi 8. Tuluykeun awas yang ngahulang deui ku aing katinggali nu teu ngarti. Naon nya teu ngarti? Lieur ceuk aing teh. Mata kula sok cileureun sia teh keur ngaji sing fokus. Jadi we si Sandi Sandoro si Narji disebut si Sandi Sandoro da teu fokus. Fokus nginum aku heula gitu. Balikan deui. 10 cokot hiji tingali 10 cokot 2 28 tinggali kokot aing seset teuing banget kacidanya. 10 cokot 3 37 10 cokot 4 ini kudu kieu aing berapa kira susah nerangkeun kan urang belet mah. 10 cokot 5 55 10 cokot genep 10 cokot 7 tilu 10 cokot 8 82 10 cokot 8 hiji 10 cokot 10 100 tak kitu matematika Allah. Jadi makin loba maneh ngaluarkeun kahadean makin loba digentianana ku Gusti Allah. Tong diaminan da geus pasti. Nu diaminan mah nu can pasti, modelkeun nu can pasti. Doakeun pajujun sing asup surga. Ta eta mah kudu diaminan da can pasti. Ainu bieu mah geus pasti. Tiap hiji kahadean nu dikaluarkeun ku urang babakan Cibangkong, ku urang Cipeuyak, maka bakal diganti ku Allah 10. Matak tong make kalkulator jelema. Mun sok make kalkulator jelema pedit hirup teh. Kopet, bakhil, kedekut, keket mengkene, mereka hese, cap jahe, ngopet, daek ngising, mungisang, ngopet. Daek mayor, tara mayar. Hayang diajar bareng jeung batur mung undur, hayang biak pakaya mung ngaluarkeun bea, hayang pangarti alim rugi. Kajalma kitu mah dicacad ku agama jeung ku nagara. Mun ceuk agama al bakhil aduwullah walau kana abida. Jalma pedit syatruna Allah sok sanajan tukang ibadah. Aya di dieu jalma rajin salat ka masjid tapi tara zakat. Boro-boro ku Allah ku jelema geus dimusuhan si tara zakat. Mau disebut si sok salat anggeuna si tara zakat.
bener tuh aya jelema rajin zakat tapi tara salat kumaha jelema nyebutna si tara salat mata Quran ngahijikeun aqimus shalah wa atuz cek tukang ngaji wauna wau ataf al atfu bil wawi limutlaqil jam'i atap ku huruf wau nuduhkeun mutlakna kumpul jadi kudu sinergis ibadah ka Allah jeung ibadah sosial jalma alus ka Allah tapi goreng jeung tatangga salat ge mah ditarima aya jalma salat rajin tapi pasea jeung tatangga leuwih ti 3 poe maka teu jadi teu ditarima salatna matak eueuh dongeng zaman nu ibadahna alus goreng jeung jelema can kasup ibadah alus goreng jeung jelema mah ibadahna alus dibuktikan ku ritualna alus teh ku praktek kahirupan jeung jelema nah hade aya jalma ngaji daong di basigit gawena wiridan tapi jeung tatangga teu wawuh tah jalma teh asup jelema alus jalma kitu kaharte itu matak alus ya guyub jadi ayat tadi aya beja pang bersatuna di dieu urang babakan Cibangkong itu bunga turutan kuno sejen amin itu ari jalma anu alus mah tatangga nyeun imah alhamdulillah tatangga maju dagang kita senang tatangga meuli mobil kita bersyukur tatangga meuli mobil alhamdulillah nuhun Gusti tatangga abdi geus kabeuli mobil peupeureuheun abdi can kabeuli ai tatangga boga mobil mah meureun bisa milu sakali-kali mah ka pasar kana mobilna kitu jelema celik putih celak herang mah bener tah ieu mah tatangga meuli mobil maneh nyeri huntu tatangga nyeun imah maneh nyeri sirah tatangga maju dagang maneh muriang tatangga meuli parabola maneh meuli paramek baleg cenah hirup sok aya nu kitu aya loba nu kitu loba salat da alus iri dengki keneh jeung tatangga teu disebut jalma tukang salat salatna rajin tapi budak yatim teu diurus teu disebutkeun jelema beragama disebut lagi cek Quran jelema nu ngabohongkeun agama ara'aital ladzi yukadzibu fadzalikal ladzi yad'ul wala yahuddu ala ta'amil nyaho teh maneh zaman ngabohongkeun agama ternyata lain nu tara salat nu ngabohongkeun agama teh jalma nu sok menghardik anak yatim jalma nu teu peduli ka jalma anu miskin kitu geuning kasup jalma nu salatna ge narakawel sabab alus salatna siga nu nya tapi ternyata hasil salatna teu ngabuah dina perilaku kahirupan sapopoe matak ieu urang bahat ayeuna saeutik tong panjang-panjang ngajina sebab panjang jeung ponok amplop geus dibikeun ieu lah piraku sia teh ku panitia rek dicokot deui sia teh eta teh disebutkeun borok sikutan cek urang Jakarta mah mun cek urang Sunda mah naon pabeulit letah geus ieu mah atuh aya hayang seuri atuh hayang tereh ngaji acarana ngayayai lila lamun hayang aing lila ngajina sing tereh acarana tong sekolah bating acara samutan cukup we hiji tinu pangluhurna camat rek geus sia mah samutan ngayayai panitia lila ulah ngaji sadua-dua hiji we cukup ngaji sadua-sadua sia teh pan uing teh na teh kudu balik isukan kudu ngaji deui isuk-isuk emang teu payu aing teh kudu ngalelentuk nungguan cangkeul aing bujur kumaha sih kok hayang lila ai rek naik teh di pes pareup rupa-rupa we cing teh acara jelema sok sia jujur sia ieu pinuh kieu ngadagoan saha sia sok lain GR lain sombong ge marek nanya bisi GR justru hayang bukti ngadagoan saha kita tadi teh geus hayang naek nya uing teh sarua aing geus hayang naek geus kesel aing teh tadi ngalekesakeun lamun aing lain tamu geus nyelentang we ngan di henteu teh ada boga etika ad-dhaif kal mayyit kitu itu dalilna ari tamu mah siga mayit dititah ka amsum ka Imam Muhyiddin yes asup heula dititah asup ka masjid diuk heula lillah heukeun bae da uing tamu tapi ai tamu di pelako emang aing protes tadi mayit si mayit banyak aing kudu naik panggung jam 2 piraku deui gitu gas amburannya jujun nyaritana loma ieu teh nyarita kieu teh hayang eueuh jarak antara jujun jeung urang Cibabakan Cibangkong Sunda boga bahasa loma
loma teh memperakrab suasana sabab sok aya kadang-kadang jarak antara kiai jeung mustami uing tidak ingin ada jarak makanya tenang saja dulur uing jeung anjeun teh uing datang ka dieu ngan ukur duaan jeung supir tapi ku sabab kadulur heula kuring ka Bunda Mirfat dirangkas da tadi ngaji di Cimarga kuring sok nyirurukna di PT Makrifat Wisata Mandiri kuring mah umroh ge sok sareng Bunda Mirfat sabab umroh jeung Bunda Mirfat teh lain naon puas aing mah puasna naon kabeh di udag napak tilas teh nyaan di Madinah batur mah semet Masjid Nabawi we jeung bake jeung Uhud ieu mah tepi ka Masjid Ijabah tepi ka Masjid Fa'al Fatah terus muter umroh kadang-kadang sekali umroh teh 3 kali 4 kali biasana uingan 2 kali ieu mah umroh teh tepi ka 3 4 kali jadi keur kuring keur jalma-jalma nu umroh nu acara ibadah anyar ibadah anu kakara keur boga hihijina sakalian ongkos makomo can karuhan datang deui alus keur kuring mata kuing oge rombongan sok dibawa ka dieu jauh-jauh oge sok nelepon we ka Rangkas sok ngabring we ti Rangkas cicingna mah ti ditu pagi-pagi di bandara jamaah uing sok milu we ka Bunda nah sababna sabab puas begitu jadi uing sok nyiruruk teh ka Bunda jadi uing ayeuna dikawal ku Bunda ku putrana tuh Asulton ngiring ka dieu jadi kuring mata kuring mah da basing teh dikawal ge uing mah bunga we datang ka mamana teh sabab naon sabab dulur kabeh oge baraya uing jeung ancen teh baraya dulur uing teh itu apa nini uing jeung nini ecet teh nini bener teh bener jadi baraya saha-saha dutu kuring datang ka dieu rek nepungan baraya uing alhamdulillah anu VIP di dieu anu tiketna di luhur tuh waduh itu pangtukangna katenyo tanya woi halo assalamualaikum ya waya Kang Jujun tukang lalajo berarti sianya yes. Acarana peringatan Isra Mi'raj ajengan Muhyiddin dan jigana lamun Mi'raj mah ti dituna teh lain Isra kuduna teh Misra grasok kurang pikiran lamun Misra Mi'raj lamun Isra ka dituna lain Mi'raj I'raj digrasok ke diskusikan di pesantren Isra mah ka dituna I'raj lamun Mi'raj mah ti dituna Misra lain Misra sampai di amisah teh lamun Isra kadituna I'raj lamun Mi'raj ti dieuna Misra komo urang dia mah Isra Mi'raj beuki ngaco Isra mah Mi'raj lamun Mi'raj Isra nah ieu mah rada benar Isra wal Mi'raj heueuh lamun Isra Mi'raj sabab ro barisna jabar hukumna tafkhim tafkhim teh kanda Isra Mi'raj tafkhim lain Isra Mi'raj Isra Mi'raj lain comro atau berarti comra geus eta mah keneh ke urang diskusikeun di pasantren bener teh lamun Isra kadituna I'raj lamun Mi'raj ti dieuna Misra sok pandangan aya teh kalimana Quran anu Isra jeung Mi'raj dijikeun eueuh matak sok kurang diskusi eta jadi bahan diskusi di pesantren sok kumangke da hasil diskusina sok we teu naon ari ilmu mah kudu berkembang bener teh ulah stagnan sakikituna we kabelul teh kudu naik seeutik kudu motekar supaya set naik ilmu teh namahan bener ilmu mah makin tambah makin karasa kurang bener teh ilmu makin tambah makin karasa hampang ilmu beuki nama beuki hampang beda jeung harta mah nambah teh beuki berat boga mobil we pan hehes teh rek hehes kontrak bangsat tugu beurit ka garasi teh majar bangsat teu tibra hehes oge bener teh coba lamun harta mah lamun duit beuki loba beuki teh tenang komo neuneun duitna di imah tapi boga ilmu mah makin loba makin hampang lompat ka mana lompat ka ditu lompat ka di hampang sabab dengan ilmu hidup ini terasa mudah tenang lompat ka mana ge mun bodoh riweuh bener teh jalma bodoh kawin dasar bodoh pamajikan geus ka jero kamar imah cicing we cek mitoana teh janggra ka jero atuh pan sinyai geus ka jero kenging kitu Pak dasar bodoh
naon atuh akan itu menang mah datang ka jero kebenaran ranyangna make kulamu ditutupan kulamu nate dasar bodoh ka mana jalan cenanya ieu nu bodoh akhirna naik ka luhur kulamu hees di kulamu atuh ngaganoy ka anak di pamajikanna nu geus sare hudang akhirat ngagayot ngagorowok pamajikanna teh ecek indungna teh di kamar sebelah keun bae atuh nyai da biasana PT ngada hadir si kayak tadi celak tina teh kana irung pamannya apa atuh kumaha ieu nyak celakan cek bapana keun bae nyai da ngeunahna ta eta bodoh teh geus batak ulas jadi jelema bodoh mah jelema bodoh pan riweuh jelema bodoh ngadenge keterangan fadilah salat subuh atuh milu ta salat subuh aider teh salat subuh kabeneran imamna teh hafiz Quran maca surat Al-Baqarah ta 2 rakaat atuh cangkeul elke sekeng we nah hatena teh paingan padilahna gede dalila ori isukna teh salat subuh ngan meme salat nanya heula ka imam ka dieu ari kamari cenah imam maca surat naon anu panjang teh kamari subuh Al-Baqarah naon hartos Al-Baqarah teh sapibikang cek imam teh ari ayeuna bade maca surat naon Al-Fil ayeuna mah naon hartosna gajah aduh punten imam abdi mah moal salat subuh deui ayeuna mah nah maca surat sapi geus sakitu panjang kok mau maca surat gajah itu teh jelema bodoh teh mata kula jadi jalma bod daek ngaraji meh teu bod jelema bodoh ini ka kota euy barang baik mau asup lift aya tulisan open gede-gede ting cok open teh mung aing mah sieun tutung cenah aya Cina rek asup di benyeng ulah ka jero sia tutung camane kulit bodas ya open Cinana apaleun dah paling ge urang babakan Cibangkong asup kana lift naik ka lantai 3 ti lantai 3 anu turun urang irian berang-berangnya cek aing ge tutung itu ai jalma bodoh teh mudah-mudahan Allah masihan ilmu wengi ieu ka kuring jeung ka anjeun sadeatna ibu-ibu Isra hartina geus ngalempangkeun Mi'raj hartina taraje alat paranti naik Jujun Junaidi dia geus Isra Mi'raj dilempangkeun ku protokol uing lempang da geus ditita uing naik ka panggung kabeneran nerekel sabab jangkung panggungna ta ieu Mi'raj ngaranna jadi Jujun dia cek bahasa geus Isra Mi'raj malam Jumaah Bapak Isra Mi'raj digeroan ku ibu keur nonton TV di patengahan Bapak lempang ka kamar Isra ngaranna ranyang naluhur Bapak naik ka ibu karanyang Bapak Mi'raj eta Isra Mi'raj cek bahasa ari Isra Mi'raj nu sok diperingati unggal tahun ku urang babakan Cibangkong naon Isra Mi'raj cek istilah nyaeta perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi di Masjidil Haram ka Masjidil ka Sidratul Muntaha bulak-balik nah gitu eta Isra Mi'raj nu keur diperingati ku urang di ayeuna geus setong diperpanjang eta mah geus urang mimitian ngajina urang Isra saeutik naon Isra teh ised ka jero pertanyaan kahiji ari Nabi Muhammad Isra Mi'rajna tepi ka mana sok sia mulu rajaban unggal tahun sia teh bisa ngajawab awas ya Isra Mi'raj Nabi Muhammad tepi ka mana langit ka-7 teh di mana coba tunjuk uing naik pesawat tengah gedung ka langit salah Pak Jujun jawaban teu salah eta jawaban bakal ngondang di pertanyaan jawab ku urang babakan Cibangkong mun aya nu nanya Pak Jujun atawa ka urang babakan Cibangkong anu nanya ari Nabi Muhammad Isra Mi'rajna tepi ka mana jawab ku urang babakan Cibangkong tepi ka Allah tepi ka mana Pak Jujun nah jawabannya pasti bener dijamin 1.000.000% bener nah buat gitu Jujun dionang ku Ki Muhyiddin nyawing datang ka dia ka Ki Muhyiddin menyawing dionang ku urang babakan Cibangkong uing datang ka Cipanas berarti pasti uing datang ka di Rasulullah teh Isra Mi'raj di Isra Mi'raj kan ku Gusti pasti tepi ka Gusti geus teu kudu salah titik sagede jebuk Nabi Muhammad Isra Mi'rajna tepi ka Allah hiji tah rek diuk mah diuk we teu kudu ngagogorowok ka batur pertanyaan kedua Nabi Muhammad Isra Mi'raj geus tepi ka Allah terus urang babakan Cibangkong menirame kieu memperingati Isra Mi'raj pertanyaan kedua Nabi mah geus Mi'raj ka Allah ari urang memperingati rek iraha nurutan Nabi Mi'raj ka Allah ayo kitu nanyana atuh naik saeutik Nabi geus Mi'raj ka Allah ari urang rek iraha pan lieur tah nya Pak Jujun lieur pan Nabi Muhammad mah Isra Mi'rajna make buruk
ari urang make naon make buruk sarua. Nabi Muhammad mah teu hoyongeun anjeunna wungkul nu tepi ka Allah, tapi hayang urang babakan Cibangkong ge tepi ka Allah. Matak Nabi ngahaja uih mi'raj dipasihan oleh-oleh ku Allah. Naon oleh-oleh? Nah alat mi'raj. Nah abad nyebut alat mi'raj pandauh Nabi. As-salatu mi'rajul mu'minin. Kumaha cenah? As-salatu mi'rajul ari salat teh alat paranti naekna urang babakan Cibangkong ka Gusti. Jadi urang babakan Cibangkong ge kudu nurutan Nabi mi'raj ka Allah make alat ngaranna Pertanyaan katilu sok sarolat urang babakan Cibangkong tara. Dur cong cong dur. Dur cong salatna apa cong dur? Dur cong mah dur bedug ngong adzan cong salat. Cong dur mah cong salat lohor kares beres salat lohor dur bedug asar. Cing uing rek nanya dur cong cong dur. Dur cong mah awal waktu atuh kitu ari cong dur mah akhir. Lobana nu awal nu akhir. Aya nu salat lohor jam 1. Setengah 2 can salat aya. Jam 2 can salat aya. Setengah 3 masih kene can eling aya. Nu salat belang betong aya. Nutara salat aya hadir di dia hadir aya jelemana aya kabeneran dangukeun ku cepil jalmi nutara salat sopan teuing aing ka nutara salat mah ka nutara salat makin ngomongna dengekeun ku gegebir sia aya nabi bis ngumpulkeun sato nu bisa dikumpulkeun ku nabi ngaranna nabi naon bisa ngomong jeung sato teh Sulaiman dikumpulkeun sato teh neng ku Sulaiman mah ditaros ku Nabi Sulaiman mah hayam ditanya yam kok cager kokok mana sok syukuran ke Allah kokok kumaha syukuran mana kokok urang babakan Cibangkong mangarti hayam mah apaleun Nabi Sulaiman mangartieun ceuk hayam teh kieu nuhun Gusti abdi ku Gusti tos dijieun hayam untung teh dijieun ucing kadengan ku ucing nah cing ngomong atau ngamuk atau cing uing ngambung we jadi hayam pan hayam aya sotona soto ayam pan eueuh soto kucing mane sok syukuran tara cing oh sok kumaha syukuran mane nuhun Gusti abdi dijieun ucing untung teu dijieun teu dijieun anjing kadengan ku anjing tuh ngamuk atau nying uing bunga we jadi ucing mah pan sare dina kasur kadang-kadang dikeukepan ku dunungan mane mah sare di luar kahujanan keanginan aya bangsat ngagogog bangsatna boga bedil ditembak beja dulu maneh mane sok syukuran tara nying oh sok kumaha syukuran mane nuhun Gusti abdi dijieun anjing untung teu dijieun bagong kadengan ku bagong malik ka anjing naon si anjing waing si anjing siapa tuh anjing sok aya nu kikituan di dia aya eureun eta nu sok kitu teh kalakuan bagong teh tong amek atuh cenah gong uing mah bunga we jadi anjing uing mah da imane naon atuh nyebut aing geus bagong ulah kok kitu cek Nabi Sulaiman uing nanya sok syukuran maneh oh sok kumaha syukuran maneh nuhun Gusti abdi ku Gusti geus dijieun bagong untung abdi ku Gusti teu dijieun jadi jalma nu sok ninggalkeun salat jadi kesimpulanna jalma nu tara salat teh darajatna sarua jeung sing tarik ngomongna sarua jeung kadengekeun bagong ari pajujun ngageroan utara salat lamun aya di dia utara salat mending ngadua sia maneh ka Allah Gusti mending dijieun bagong abdi serius sabab bagong mah paeh mal ditanyana naon di hareupeun Allah manusa maot nu pangheulana ditanya di hareupeun Allah dina poe kiamat salat tah heula jujun salat amal sejen karek dihitung jujun salat teu salat amal sejen masing numpuk sagede gunung Krakatau mal dihitung hiji acan kabeh ka laut karena kadenya sarolat nu pokok salat mah bener tak masjidna aya di dia pinuh kosong jujur saya tong ngawadul sia salat berjamaah sok pinuh sok kosong kunaon kosong eueuh jelemaan memang areueuh di dia kamarana aya di imah aya jadi sarolat di im nah abad salat di imah normal jelemaan teh ai normal mah di masjid pan anu lolong datang ka Rasul ya Rasul abdi lolong kenging teh salat di imah menta keringanan pedah lolong ku Nabi ditaros si lolong kadenge kene sora adzan ti masjid ka imam maneh ka kuping ya Rasul satungtung sora adzan kadenge kene ti masjid ka imam maneh salat maneh di masjid kanu lolong kita salat di masjid komo maneh barareunta syaratna asal kadenge kene sora adzan mun geus teu kadenge sora adzan pek menang teh di masjid jadi mun urang dia teu ka masjid berarti geus teu kadenge sora adzan teu make sapikeun di dia sorana nah betek kadengen berarti torek
Jadi orang babakan Cibangkong lamun salatna di ari mah wae berarti tarorek. Naon cenah? Dongeng nu torek teh pan uing boga dongeng. Uing mah sok diganggu ku jin tiba heula ti leuletik da uing mah jun. Jadi jin dan jun. Keur ngaji baheula sok mau obor sok ditaringalkeun balik ngaji teh ke babaturan atuh uing mah kelulupatan sorangan teh pas parem obor belag-bag jin murungkut bari ceurik da usah saha teman teh bisa ngadoana naon karek bisa doa terek doa rek dahar dibacakeun doa rek dahar Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar bari ceurik ai beunta teh jin teh geus eueuh sigana jin mikir saprak jadi jin aing kakara aya budak leutik rek ngahakan aing sieuneun ternyata jin. Geus rada gede mah uing geus disebut ustad ku batur teh eta mah beleg-beg jin teh 7 marolotot galak ceng teh geus bisa maca ayat kursi baca ku ayat kursi karek 5 kali maca jin anu genep geus nyingka nu hiji mah anger molotot banal cek aing ieu ya bacakeun ayat kursi ka genep kalian molotot keneh barang keur maca ka 7 kalian jin anu genep nu geus eueuh daratang deui ngagusur jin anu hiji bari ngomong ka uing punten Pak Ustad ieu mah torek cek. Berarti nu torek mah boro-boro jelema jin oge teu sieuneuan ku ayat Allah bener teh. Jadi ibu-ibu nu salakina teh ka masjid berarti torek. Ai cara ngelingan jelema torek kumaha? Ditoel bener ce toel ke salaki maneh. Allahu Akbar ngajedog wae toel. Pasti ngamuk nanti mana itu alkohol kaing sih kok jelema torek wae jema jika jema pireu wae oh kadenge suara adzan ku bapak kadenge normal bapak teh bapak ai bieu suara adzan kadenge cicing wae atuh ka masjid kitu salat kitu atuh dakwah ibu-ibu teh ka salaki teh ulah uing wae jeung Ki Muhyiddin tukang dakwah teh kabeh kudu dakwah bener dai lalaki tu dai mata ieu dai ta lalaki awewe daiyah qori awewe haji awewe mubalig awewe lalaki anta awewe lalaki kunta awewe Allahu Akbar Allahu Akbar adenge adan teh toel Pak adan ceuk sakina heuh adan ceuk sadangdutan bari nage gerak ke masjid gerak sholat mau sholat mau ke masjid erek sholat erek di mana sholatna di imam ngeceng-ngecengan ge di masjid laki mah mana di mah bapak gimana di imam berarti awewe atuh bapak ya makanya mau kena sholatnya mau dikitu teu ngarti wae bom ke masjid mau bapak sok mau ke masjid balik dibere deui ku mama sieuneuh lalaki mah teh dibere deui mah boro-boro teh dibere lalaki mah ngadenge halangan 7 poe ke jangar sirah teh pangalaman Pak Jujun heueuh lah baturan uing mah 10 poe halangan anak teh poe tinggal 11 noelan ka pamajikan mah teh hayu ai barang geus asup ka jero kamar budakna keur sare nu TK lah cenah sieun teu tibra cabut labuk na hiji tak teu hudang berarti tibra der cai isuk-isukna teh pamajikanana keur nyeun nasi goreng bari nyanyi malam dahsyat malam asyik sakina bari nginum kopi besok lagi trojo teh anakna lama-lama botak si orang peting teh lilir kan tegeruh sing apik sia budak ayeuna mah palaur aduh bu sok geura mun dikitu hujan mah geuning ka masjidna tong eureun dawana ieu payung poek batre leueur mawa iteuk ceret mawa salin da masih ge teh pinuh lamun kitu mah bener teh sok kitu tara awe ayeuna mah geuning ka masjidna ge salat rek salat ka masjidna ge hujan bari nage bapana usum hujan mah di dieu we teh sarua keneh di masjid sarua di dieu sarua mending sempet kitu ngomongna mah tung ka masjid atuh pa mama keung di imah we salatna ari sia teh pamajikan setan keur masalah kita hoream terjadi balik kanan gerak balik yo minta cai minta nginum asongkeun nginum aduh nginum we aku ai pestek pareum listrik cek setan teh lanjutkan dengan episode berikutnya miti mah dieu mah aya naon pa dieu aya naon kurang saena lain ka geura sing deukeut aya naon
hujan angin dodar gelap jabat proyek listrik jabat tiris kadieulah tamat tiris nitip curug kana bujal asupkeun curugna teh kana bujal pamajikanana pan poek teu katempo asup pamajikanna teh bapana bade ieu mah lain bujal cek salakina teh tong cekcok deui ge lain curug jadi salah asup nu asupna lain curug kana bujal tapi cingir kana liang irung bae otakna kana teu baraleg wae di dieu mah Salat ya ke masjid siap contohan barudak sini ke masjid jang mana sok salat asok tara sing bener sok salat tara salat ke masjid budak ayeuna kudu dirajin ditanya salatna sabab budak ayeuna mun teu ditanya teu ketat ke salatna bahaya Nabi panitana ngadidik budak kita salat heula murru auladakum bis shalah kita salat anak maneh lamun umurna geus 7 10 tahun candek sholat coba cek Nabi gebum Pak Jujun anak abdi mah 17 tahun can sholat bodaran Pak Jujun anak na hiji nyandai kena naon goblok anak tara sholat bener teh budak ayeuna baru sarakola balikna teh jam sabaraha budak teh jam 2 datang ka imah ditanya sholatna daharna kumaneh ku indungna tuh da pitayeun wae maneh mah jarang-jarang kolot nanya kieu ujang geus jam 2 geus salat acan atos di mana tadi ke sakola begitu lungsur abdi langsung salat heula meme balik isukan marek nanyakeun bener teu maneh salat di ditu tuluy isukna ditalengteng ditatanyakeun ku indungna ka sakola nanyakeun mun aya keneh urang Cibangkong salat nu kitu babakan Cibangkong anu nanyakeun budak salat kali itu nang nalengteng nanyakeun tah ceuli uing tah mun aya keneh nu kitu tah ceuli uing ceuli ceuk sairung ayeuna mah geuning budak balik jam 2 bari bara baseuhan hujan mah hujanan uing baheula aya hujan teh nyumput ngangiuhan heula sabab lamun baseuh isuk mah bisa sakola da seragam ngan boga hiji eta budak mah main perang leutak sagala rupa kan balik sakola teh balik ka imah teh barelok ditanya ku kolotna kunaon maju blok maneh kunaon ngajawabna teh make lagu aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi jawab baseuh baju teh kunaon aku tenggelam dalam lautan luka dalam telat datang teh ka mana heula aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang ya Allah bong teh maneh aing nanya sabener-bener ngajawab make lagu nasib maneh kumaha mun mageus eueuh aku tanpamu bubuk raginang namun urusanana uing ningali jam maneh riweuh seteh ari ieu jam saha ditempo ku saha Mas Buloh masalah buat lo teruskan cius ini apa oke saya lanjutkan itu merekam hanya 15 menit lagi sudah 15 menit ditutup kameranya dari sekarang 10 menit bukan 15 menit itu sudah setengah jam lebih batur mah ngobrol setengah jam ajengan Muhyiddin langsung kita di Pareuman ya weng ditambahan deui pek lah 10 menit deui jadi 35 menit menang teruskan oke pokoknya Jujun yakin urang dia sarolat kabeh alhamdulillah pokoknya mah lamun teu salat ngerakeun kata mah mending kene menta paeh weh buru-buru bener serius amit jadi jalma secara salat non bedana jeung bagong atuh serius yang ngomong salat percayalah husnudzon uing mah goreng sangka urang dia mah sarolat kabeh teruskan eta ngajina teruskeun salat teh alat mi'raj teh tepi ka Allah Nabi Muhammad geus tepi urang ge kudu tepi make alat naon salat pertanyaan katilu sok sarolat tara ceuk urang dia sok sarolat tuluykeun ngajina pernah teu urang babakan Cibangkong urang Cipeuyah ku salat anjeun mi'raj ka Allah kan tanah mending tengarti heula pernah teu aja ku salat aja ngapung ka langit jika Nabi Allahu Akbar mi'raj ka langit ka-7 pernah aja Pak Jujun ngajina bekiriet lain bekiriet percuma aing dionang mahal-mahal ka dia mun teu mau ilmu pan kudu beda meureun ngajina bener teu harga mah pan teu nipu lain
aing mah blak-blakan ngomong nak ngerakeun aing teu ngaji mah bener teu kudu boga ilmu anu fresh anu nambahan pengetahuan bener teu waduh nyaan meuli baju ti Bunda Mirfat mah euy aralus masing mahal ge kan kitu nyaan euy meuli baju meuli korma di dinya mah alus nyaan euy meuli asin di tukang asin di Ciminyak ke si eta mah alus mahal si hargana tapi alus kan gitu manya uing ngajina ngadongeng Nabi Muhammad dijemput terus malaikat Jibril terus digugahkeun terus dicana ka sumur jam-jam atuh nyaheun atuh budak leutik oge ngadongeng eta mah teruskan ya serius ngaji seresep wing wey tepuk tangan dulu untuk anda luar biasa masyarakat 60-an ribu tapi aman usum seri-seri usum regep-regep tak iya pengajian alus jelema alus wah panggungna masih git leutik hebat bongkar deh si isuk bisi Banjar Diror itu masih git ya masih git hebat luar biasa aing bisa turutan koeng ah yen acara pasantren aing mah kieu ah oh hebat kreatif ya deh nyaan euy babakan Cipeuyak Tanjung Wangi Kecamatan Muncang Lebak mah gaul ternyatanya padahal presiden ting Jokowi ting lain di dieu ampura-ampura pernah teh salat Allahu Akbar kalagi Pak Jujun betul lain liar uing nanya pernah encan cek si ibu Pak Jujun nini teh sholat teh tibu budak tapi kaboga budak tapi kata boga budak geus menopause geus teu bisa boga budak tapi kaina nini geus bubudakeun panjang umur nini teh jang Jujun sok sholat ti leutik tibu budak pi kaboga budak pi kata boga budak pi kabubudakeun tapi dacan pernah sholat ini ngapung ka langit yang di masuk araraneh wae ngaji teh sholat anjen can ngapung ka langit berarti can tepi mi'raj ka Allah jadi nu bener sholat kudu ngapung ah lieur Pak Jujun iraha atuh ngapung ece mah sholat dengan ukur tepi kana sajadah we teh ngapung-ngapung nya sholat eta mah mal ngapung da ngaranna ge eta mah sholat syariat waktu nage ditangtukeun kiblat nage ditangtukeun rokaatna ditangtu babacaan nage ditangtu innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta tangtu waktuna lohor asar maghrib isya subuh jeung sunat anu sejen nah kiblatna tangtu fawalli wajhaka syatral masjidil haram yang harusna ka Masjidil Haram di mana Masjidil Haram teh mun ti dia lebah mana ke belah mana kiblat mun ti dia kulon wetan kidul kaler jadi urang dia mah malikna kudu ka nah abad kudu ka kulon sabab Ka'bah na kuloneun babakan Cipeuyak babakan Cibangkong Jujun mah genep bulan katukang salat malik kawetan nah abad kawetan Pak Jujun apan uing cicing di nagara nu belah kuloneun Mekah ngaranna Maroko aing malik kawetan aing urang babakan Cibangkong mah ulah salat malik kawetan hayo jiga aki-aki ti Garut balik ti Mekah salat malik kawetan cek incuna teh abah ngaku naon balik ti haji salat jadi malik kawetan dengan gayanya si abah ngaja dong siapa can ka Mekah di Mekah mah salat ka mana we malikna bebas nyanya di Mekah mah ka mana malikna da nu kuloneun Ka'bah kawetan wetaneun Ka'bah ka kulon kiduleun Ka'bah ka kaler kalereun Ka'bah ka kidul da kabeh wajib yang hareup ka kiblat syariat ngaranna ka babacaanana tangtu Allahu akbar kabiro aya pek Allahumma ba'id baini pek teu kudu ribut gara-gara babacaan pertanyaanana salat eta geus tepi ka Allah acan boro-boro salat di masjid di dia boro-boro salat di babakan Cipeuyak salat di Ka'bah tepi ka ditu can tepi ka Allah karek tepi kana batu hideung anu pasagi opat ngaranna Ka'bah pan aya urang Cianjur Selatan ngagebug uing di Mekah ngobrol dah bari lempang teh salat bareng ieu Ka'bah di jajaran ka hiji da ngagebug nyaan cenah jang ayeuna mah akang teh salat teh
nyeri teh digebug aing. Berarti si eta salatna kamari teu nyaan. Penasaran malikna bet nyaan Kang, apan Ka'bahna katempong. Jadi marukna bareng datang ke Mekah rek nyembah ka fal ya'budu robba. Tah geuning hafal gerak ibadah ajeun ka pangeran ieu bae tul. Jadi lain tita nyembah batu, tita nyembah pangeran nu kagungan ieu bae geus tepi ka Allah acan salat nu 17 rakaat lohor asar maghrib isya subuh ditambah ku sunat-sunatna karek nepikeun tarang urang ciminya kana sajadah, karek bisa nepikeun tarang urang babakan cipeuyah kana sajadah, tuur tepi kana saja, dampaleungeun tepi kana saja, dampal suku tepi kana saja, geus tepi ka Allah acan. Terus nu tepi ka Allah naon? Babacaanna Pak Jujun karek tepi ka makmum imam siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah beut ngajawab amin sabab kadenge berarti babacaan mah kerek tepi kana ceuli batur. Nu tepi ka Allah mah lain eta, nu tepi ka Allah naon? Nu tepi ka Allah mah zikir ka Gusti Allah, hate nu eling ka Gusti, ngaranna ceuk ahli tasawuf salat torekat. Ai salat torekat salat naon? Lain salat jawariyah, lain salat awak, tapi salat kolbu yang harepna ka mana? Yang harepna ka Allah, lain ka kiblat syariat tapi ka Allah. Waktuna ditangtukeun henteu satungtung nyawa aya dina raga didinya kudu salat, tetep kudu aya salat. Nu salat lain awakna tapi kolbuna. Jadi ieu nu salatna zikrullah. Di mana dalilna? Wa aqimis sholata li dzikri, adegeun salat keur zikir ka kami. Wing rek nanya, salat heula dikir heula? Salat heula dikir heula? Geus salat terus? Aing nyaho geus dimaksud ku urang dia dikir teh wiridan. Eta salat heula dikir heula, ngajawabna kompak. Dikir heula, salat heula berarti wiridan. Wiridan mah salat, geus salat terus dikir wiridan maksudna. Beres wiridan tuluy kaluar ti masjid, nu ka kebon ngebon deui, nu ke dagang deui, nu nyupir nyetiran deui, eureun dikirna? Jawab tong sieun salah, eureun dikirna? Paingan atuh di kebon nampolan wates batur da eureun dikirna. Paingan atuh keur dagang ngabohong dagangna da eureun dikirna. Paingan atuh keur digolodog batur jeung tatangga ngobrol ngomongkeun kagorengan batur da eureun dikirna. Paingan pejabat ngajedog mimpin rakyat lain jujur malah ngabangsat duit rakyat da keur ngajabatna eureun zikirna. Bener teh? Salatna eureun, zikirna teu meunang eureun. Justru maneh ngadegkeun salat teh keur zikir, hartina lohorna mah beres, ti lohor ka asar zikirna teu meunang eureun. Salat lahirna mah eureun, tapi salat batinna teu meunang eureun. Di mana salat batin? Di dieu ayana. Naon eta? Mik diketrokan. Balikan deui. Eta teh naon? Mik diketrokan lain bedung. Tapi kunaon uing ngetrokan mik? Na bet di dieu. Henteu di dieu. Komo di dieu mah, tapi bet di dieu. Sabab dititah ku Rasulullah na di dinya. Dawuh Rasul dengekeun, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Takwa teh di dieu, di dieu, di dieu. Tilu kali na hadisna ge. Bari Rasul teh masihan isyarat na hadisna teh dua ramo hanapeun susu belah kenca. Geura sok ragap susuna. Nya kumaneh mah nya ku urang teh renteng komo nini mah. Kamari di pengajian anu ngagorowok nini Pak Jujun di dieu sumuhun ceng teh ni. Da ieu mah susu nini ngaplek kaluhurkeun heula. Kaluhurkeun heula.
sok engke uik di dia coba bari ngagoler nyaragap hanapeun susu blaken cacing pas aya nu deg-degan di jero naon teh jantung naon teh jantung berdetak detak ciri jelema hirup teh lamun jantungna masih keneh dek lamun jantungna geus eueuh eta berarti paeh bener teh aya jelema gering dibawa ke rumah sakit teu sadar ngajepat teh 2 tahun di rumah sakit tapi make alat deteksi jantung ini sok aya alatna titit 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 tit nah sadari oh nya ganti tutut ieu teh nu bener titit apa tututnya angge saya titit kumaha sia we mikir naon da aing mah niatna ge keur nyapertikeun alat pemacu jantung titit 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 gitu grafikna kayak gitu nya eta teh ciri eta jelema teh hirup keneh matak disebutna ge karekoma masih geus 2 tahun aja pat aya keneh titit titit teh disebutkan pae koma we lamun tiba-tiba tit titik tadi mah koma lamun titik pae ngerti maksudnya ngerti jadi sepanjang jantungna berdetak eta berarti hirup sekarang saya nanya ari ucing hirup jantungna jalan anjing hirup jantungna jalan domba hirup jantungna jalan berarti KB alat pemicu kehirupanana jantung pertanyaanana ai jantung urang jeung jantung ucing hayang disarwakeun ku Allah henteu hayang sarwa jantung maneh jeung jantung monyet hayang disarwakeun jantung maneh jeung jantung anjing hayang beda teh hayang beda kumaha cara ngabedakeunana jantung maneh mah ulah ngadetak cicing atuh detak jantungna kudu aya zikir di jerona matak zikir tong diteuneun di luhur menara masjid Allah ditenan ulur masjid ngajeblak pa gede-gede dijieun kaligrafi tapalkeun dina temok jadi nu dikirna teh temok we jeung menara ari hate jelemana paroho ka Allah pahat Allah kana hate talkinkeun Allah na kana hate laqinu mautakum la ilaha talkinu maut ku kalimah la ilaha mana nu maut ta ieu nu paeh teh tah lain nu ngajepat sahosan ta ieu nu paeh tah tuh nunang tuh nu diuk tuh nu ditukong tuh nu deket imah tuh deket kanang kanang nah tuh tau tah di lantai 2 masjid tah nu dihandap tah nu dariuk di panggung tah nu keur ngomong nu paeh Pak Jujut mah geuning nyebut paeh sakitu capetang sote biwirna tutunjuk sote curugna bedas sote soratna nu sok modar mah hatena geuning bukti namanya sholat hati ka mana meni Allahu Akbar kabira ai bibir ai hati duit 10.000 ka bana sok saya jujur saya sok aya nu kitu tara Allahu Akbar cek bibir subhana rabbiyal azim cek hati asana ada dompet sami Allah dawana dompet catatan hutang doang Allahu Akbar subhana rabbiyal inget dijajankeun ku si Dede ka warung Allahu Akbar robe feelingan 3.000 7.000 pamulana ka mana ya Allahu Akbar dina laci kitu Allahu Akbar at-tahiyat dawan laci Bang Gusti ka mana tuh 7.000 pamulana dipake malih seblak bapak lumayan samangkokeun assalamualaikum inget dipake mayar hutang ka CEE aya nu salat bari kitu hatena tah eta salat sia teh modar teh salat sia teh modar teh ulah ngerasa hebat eta salat teh paeh sabab awak wungkul ungket-ungkedan bibirna wungkul gegernyeman hate maneh modar boro-boro salat di masjid di dieu salat hareupeun Ka'bah disebut ku Allah lain keur salat keur heheotan jeung keur kekeprok lain cekuring cek Quran surat Al-Anfal baca wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah jeung maranehna teh keur salat sok sanajan salat hareupeun Ka'bah kecuali keur heheotan jeung keur kekeprok jig init ka Mekah taroskeun ka bunda mah sataun bisa 4 kali ka Mekah bahkan 5 kali 6 kali ka Mekah sabab tiap sasi ayah angkat sok dibimbing bayangkeun genep 7 kali setahun geus teu kahitung ka Mekah pangnanyakeun ka bunda aya teh nu salat di Mekah bari heheotan eueuh aing kamari terakhir tak ka Mekah tabukna ke can pati jabrig di dugulan di ditu tuh tapi alhamdulillah disarbut kasep aing bukit teh endak sigana merek ponok buk teh disebut kasep buuk dugulan
uing salat unggal lain salat uing unggal umroh unggal di Mekah neangan jelema salat bari heotan eueuh pikaena kitu manggihan jelema Allahu Akbar kunaon sareureui jeung anu apal coba nyanyi saya nyanyi kabeh nu apal teh nyanyi nyeri huntu aja sakitnya tuh di sini sakitnya tuh di sini sakitnya tuh di sini sakitnya tuh di sini kau menduakan aku sakit sakit sakitnya tuh di apal KB baru nunjukkan saku udah 13 duit menunggu salakina taruh di bere balanya oh nu salat kieu Allahu Akbar apal dewe maneh da aku mah apa cuma seling meni kompak setengah orang dia si orang dia mah rajinnya data darus nage rajin Pak Jujun luar biasa nuhun qul huwallahu ahad luar biasa qul a'udzu birabbin nas hebat qul ya ayyuhal kafirun hebat berkah ya kampung teh kieu mah qul a'udzu birabbil falaq luar biasa berkah nuhun kabeh ayat tina qul apal kan luar biasa qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin bisa kita cari cing oh nu tadi mah kuliah we bener apal teh nya atuh anak aing nu teh kabisaan bina-bina aing mah ku aya kuliah kulhu aing lagu apal kabeh matahari mata sapi yang menggantung di langit ya dengarlah aku suara hati ini lagu-lagu ya lagu eta sate teh cing dengarlah aku suara hati ini memanggil namamu karena separuh aku kalian luar biasa apa hei kenapa kamu kalau nonton dangdut suka aja bilang apa lu ngosot siapa lagu manya pernah sekali aku pergi dari Jakarta untuk menengok mengendarai apa atuh Pak Jujun komada cete resep hiburan atuh kan bae halus dalin teu meunang hiburan ngan ulah kitu sia mah ari Quran ngan aparte kuliah kulhu teu naek-naek ari lagu timiti lagu baheula pikal baeuna ayat teu gablek ka era sa teu ku Allah juring amit-amit sih cing atuh naek-naek saeutik atuh sapoe saayat maca Quran diapalkeun pan satahun teh geus apal 365 ayat ieu mah amit-amit lagunya kok kabeh ai Pak Jujun eta apal aing mah Quran 5 juz mah katalar nyanyi apal ai maneh kade ulah kaleulewihan nya Bu atuh Pak Jujun resep resep hiburan nah pake atuh kana ibadah bener tadi uje baheula geuning almarhum bisaan lai panggil aku si Jabla dipakai lagam sholawat ya Rasulullah salamun alaik alus wing dah pemuda idaman yang sok dipakai lagam sholawat pemuda idaman jadi
pakai lagam sholawat kain mata ngalagu eta. Ya Nabi salam alaika gitu atuh. Ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika kan kena bisi hoream salawat Allahumma sholli ganti logam kereta malam bari nyang bari maca baca bari nyamal ya Rasulullah gitu ngana ya Rafi asya adfatayaji ya uhailal ju anggenna berkat dan bari sholawatan nyamal naga bener bawang nagar dekene tutuan jugit jugit jum salakina nolol kalawang dapur awe mata dengar kalongun aing jelema loba kieu mah tiap ningali jam terus mau capek sanu capek kembali Pak Jujun capek karunya teka Jujun Jaro mah meuni kieu-kieu teh boga raya teh Pak Jaro sigana ajengan pae ke kajeun we urang dieu mah geus tong ngomong sia odah ngomong si Maesaro si Maimunah tangareneng sia ngaharewo sakadenge sia bieu si Maesaro jeung si Maimunah aya sobat dalit sia eta mah moyan ge bareng Maesaro moe sira Maimunah moe maneh tak ngomong siapa kadenge siapa masih ngarewas ke kadenge celaing mah jika lentah tapi kadinya ngomong bae atuh udah dibayar gitu sih kadenge teruskan tepikeun ka dika subuh astagfirullahaladzim emang aing golek dika subuh apapun kabina-bina sih. Oke, saya lanjutkan kamera semuanya tutup HP tutup. Oke, thank you. HP nges, HP nges. Kamari uing nyetel kaset Roma Irama pas disetel teh ya Allah ih balik kerudung udah muter balikan kamerana balikan kati tukeun kamera nu leutik kali tukang lah ka dia gitu tenang aing jong terus oke ceramah di bioskop ini kalau luar biasa bagus ya luhur katanya kegigian deh karena pengajian pangareupna kosok aya mun kana tongtonan pangareupna lamun hayang pangareupna pinu bawa incuna teh aki-aki mah punten pun anak hayang ieu teh bisi teri itu manehna nu hayang teu lah kita dari itu mereka naonnya hayang make mobil hayang make motor hayang leumpang leumpang jauhna leumpangna panglobana ganjaranna komo make motor make mobil mah sabab taneuh teu kaliwat kabeh ka pincakan nu make angkot aya bayar sih bener kalau dikakian ini ayo bayar 500 cuk supir nah sama 500 ay tadi cabudak lalaki ternyata 1.500 budak awewe 1.000 ini 500 hari ini nu 1.500 eta budak SMA nu celana panjang nih nu tadi budak SMP nu celana pondok 1.000 eta budak SMP komosion ini macam teu pake celana ada tuh dia terusan awa anu sholat bari kekeprok Allahu Akbar tapi na Quran ngajeplang wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasbihatan dan mereka sedang tidak sholat meskipun mereka sholat di depan Ka'bah
kecuali mereka sedang bersiul dan bertepuk. Ternyata nu heheotan lain bibirna, nu kekeprok lain leungeuna, tapi naonna hatena beungeut yang hareup ati mungkir. Jika nu tadi awakna sajadah, bibir gegede man hate mikiran duit 10.000 tapi ka pamulanganana nu dibayarkeun ka si En. Anu tadi teh aya nu salat kitu aya. Kira-kira salat kitu bisa dipek alat mi'raj moal? Ngapung ka Allah moal? Hayang salat ngapung. Nu ngapung ke ibarat handphone dicepeng ku jujun di dieu. Uing nelpon ka pamajikan, ngapung sora uing ka Bandung. Ngapung di dieu teh handphone, ngapung ka Bandung. Nu ngapung handphone lain. Handphone dikakawat ku uing. Nu ngapungna sora uing diapungkeun ku naon tah sora uing ka pamajikan? Wangit. Ku apa HP mah di dieu. Street. Nah, si Nani nya ngomong teh. HP mah dicepeng ku uing di dieu, tapi sora uing kadenge ku pamajikan. Halo, Mam. Beb. Tunggu aku pulang ya. Dari kemarin aku belum pulang. Kangen deh aku. Sora uing kadenge ku pamajikan kaditu. Nu ngapungkeun sora uing ti dieu kaditu naon? Pulsa. Naon cenah? Aya sinyal eueuh pulsa, tapi mah. Bisa mah. Jadi aya pulsa. HP nama pan dikekeut di dieu. Panu tepikeun sora uing mah nu ngapungna mah pulsa. Bener teh? Jadi mun kitu salat urang oge nu ngapungna naon? Zikirnya. Tah. Tiap detak jantung maneh Allahu Allah, Allahu Allah. Tiap detak jantung teh ismutak di jerona, lain budak-geduk bari kosong. Ngaranna cek ahli torekat khofi, zikir anu soraan, zikir jaharna nu tadi wiridan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Eta mah sawaktu udah kucai oge geus teu kalah, geus teu bisa zikir bibir. Sok teu percaya urang buktikeun bisi pacar heureuh. Sok tingali, urang meh ngarti ngaji. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Jelas henteu? Urang bari nginum. Jelas teu? Sekali deui meh ngarti. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jelas teu? Urang bari nginum. Jelas teu? Bari kan kucai nginum teh geus kalangan dikir bibir mah. Ai ajengan balik di masjid maklum ajengan lisanan dzakiro, lisannya berzikir basah. Pulang dari masjid mau ke rumah, zikir we. Ajengan mau didieu teh. Subhanallah, 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 subhanallah. Ditanya ku tetanggana, bangsa ajengan mulih di mana? Wangsul di masjid. Subhanallah nanti geus dipake ngajawab heula. Da malaya ajengan ge subhanallah, subhanallah. Ajengan mulih di mana? Subhanallah. Subhanallah, aya moal ajengan kitu. Nu nanya lagi rieu cajengan aing teh tira gelo nomor kitu. Waktu ngajawab wangsul di masjid bibirna mah eureun, ngan hatena nu terus yang hareup. Bibir ieu mah eureun, gerakan salat mah eureun, tapi salat kalbu mah teu meunang eureun. Satungtung nyawa maneh aya salat. Alladzina hum ala shalawatihim daimun. Ceuk urang kocok kolot urang mah salat daim. Salat daim teh salat aplang-aplangan awakna, kalbuna nu salat. Jadi kan ngomong kieu, nya mata kita kudu salat, yang penting mah hate we eling, eta mah aliran kepercayaan, tong didenge ku sia, eta mah torekat mikung. Ini wing rek nanya, penting HP, penting pulsa. Jawab, penting HP, penting pulsa. Dua-duana boga HP eueuh pulsaan, bisa pakai telepon teu? Boga pulsa eueuh HP-an, bisa pakai telepon teu? Jadi penting mana? Maka kalau nyebutkan cukup we dikir teu salat oge, siapa sih aliran kepercayaan we? Lapar cukup we inget kana sangu teu dahar oge, mah mungkin sabeuh. Jadi kudu bener duana. Salat lahirna kudu bener, kiblatna kudu pernah, waktuna kudu tepat, salatna berjamaah, babacaanna kudu bener, ruku sujudna kudu tomani, raksa berjamaah, nah tambahan ku sunat-sunat, syariatna bener. Tapi teu cukup eta, pahatna kalbu maneh zikrullah. Sabab eta nu bakal ngapungkeun maneh ka Allah dina salat anjeun. Bibirna Allahu akbar kabiro, hatena ngagedug terus yang hareup ka Allah. Tapi ka salam anjeun
hate ngagedu ka Allah, beres salam tuluy wiridan hate anger zikir ka Allah, beres wiridan ka sawah bari zikir terus ka Allah, di sawahna moal poho ka Allah, di kebon moal poho ka Allah, keur dagang moal poho ka Allah, sabab hate bari yang hareup ka Gusti. Pertanyaan, lamun hate yang hareup terus ka Allah, kira-kira nyeun dosa moal hirup? Mau ada sieun ku Gusti? No sabab namanya nyarian dosa wae. No sabab si jujur nyeun dosa wae. Loba poho hatena ka Allah. Mata jrik we ayat innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sanyana salat teh bisa mencegah perbuatan keji jeung mungkar. Kudu nama dengekeun ya urang babakan Cibangkong. Lamun urang babakan Cibangkong geus salat, kudu mah geus eureun migawe maksiat, kudu mah geus eureun migawe mungkar, kudu mah geus eureun migawe keji. Tapi geuning STMJ, salat terus maksiat, jalan ongkos salat tapi ribut jeung tatangga, ongkos salat tapi gelut jeung dulurna, ongkos salat tapi gawe ngabohong wae, ongkos salat tapi gawe nyieun maksiat, ongkos salat gawena nganyeri hate batur, ongkos salat jeung tatangga napa saya ongkos salat pamajikan dinyenyer. Aya nu kitu aya. Datang ka imah cek salakina teh. Dadahar mah mangga tuang cobi ieu sareng sayur raosan. Pasti asaan angeuna kurang uyah moloto. Sia 30 tahun rumah tangga teu bisa keneh ngangeun. Teu kaduga saya teh ngangeun meuli uyah. Kurang uyah we. Teu kaduga meuli uyah pamalikeun ku aing 7 truk. Kurang uyah teh ngan satengah senok ngomong jadi 7 truk. Anu genep truk leuwih naon eta? Nafsu ama ibu dikitukeun ku salaki ngeunah teh. Ngeunah atuh jeding bibir yang sol hundu pasti ibu. Teu kapake engke ku sia teh bapana. Teu pake mah dikukut wae. Pisan. Ya, rasana aing teh ieu teh begitu udang sare pikaina teh alus-alus gawe teh. Udang sare nyeseuh nyetrika ngabada, ngapiring, urusan saya obat-obat, we dikutil nyi bisul nyi budug. Da budug mah kumaha ke mana ti bapak mana bete ke mana? Turun mana tekan hukna budug. Terus salakina nah sia mau aki aing saya teh geus pae. Yang dicabok pancak, ceplok. Lagi kemarin punya bapak kita dicabok. Kenapa? Terus salakina pede aja lagi aing suka kawin deui. Ngeusan kawin deui kanu anyar. Si orang teh nu anyar teh leuwih alus batan anu kolot. Datang deui tah akhirna mah kanu kolot, kanu pang nu geus dicerai teh nyi, urang balik deui. Mungeun majikanana nya mungeun atuh dicabokin nyeri hayo ngajak rujuk naek teh. Pika ini ke sumur 7, mani di 7 sumur, dayang di barang balikan deui, balik deui. Nyi bapak toh yang diterima dari kumanen pika mani aing di 7 sumur. Daripada dekeun mah geudeun ngalagu urut pamajikanana teh. 7 sumur kau datangi tengah malam engkau mandi untuk apa kau sempatkan langkah hanya untuk jernihkan cinta. Percuma aku takkan terima. Datang ke Pak Jujut urus sakina Pak Jujut bantuan sa akang hayang balik dikasih ece. Datang uing ka urus pamajikan aja atuh tarima si akang teh kadeun molotot ka uing teh. Pak Jujut mah teh ngarasakeun. Ece teh nyeri hate, jangan nyeri banget. Nya kunaon ece nyeri banget dituluykeun ngalaguna. Wanita mana pasti tak tahan apabila suami ringan tangan. Nah dikumahakeun cik si akang teh dituluykeun. Kau siksa aku, kau cerai aku setelah
menyesal setelah kau gagal dan ingin kembali padaku. Demi Tuhan aku tak mau. Ketik DA spasi jujur, kirim 928 loh. Pak Jujur mah nyanyi, wae heukeun bae atuh nyanyi ge da alus sorana. Daripada maneh nyanyi teu bisa nu ngonang eueuh. Gawe ngagogoreng aing. Kahadean maneh pinah ka uing, ka gorengan uing pinah ka maneh karugi-rugi sateh hirup teh. Wah, Pak Jujur mah ceramana ge loba seuri kan beda ngabungakeun batur teh ibadah. Bener tak? Salat uing macan karuan ditarima dan salatna cuma cengos kene jika tadi hatena ka mana-mani sugan ngabungakeun urang babakan Cibangkong jadi ibadah. Jam setengah jeung uing ayeuna tita tadi pan poho kana hutang serius seger bener teh. Ya balik ti dia stres deui alah hutang aing gede. Tapi kan lumayan. Kumaha? Matuh ha. Coba aing ngaji serius kita tadi serius ngaji bener geus karere. Komo bari peureum ngajina aja ngan teh bentar tinggal taneuh. Kan beda hiburanana aya. Jadi saya ceramah memadukan 3 unsur. Dengekeun aing teh dosen retorika petot-petot ge doktor aing teh. Aing teh retorika teh, naon retorika bisi teh nyaho? Retorika teh the art of public speaking well. Seni berbicara yang baik di hadapan umum. Nah eta kuing teh dosen eta di Universitas Islam Negeri teh. Jadi mun hayang diajar pidato iya dosena. Itu retorika. Jadi saya memadukan 3 unsur di sini kalau ceramah. 1 unsur edukatif. Apa edukatif? Pengajaran, pendidikan. Yang kedua informatif, informasi. Qur'anna aya, hadisna aya, hikmah-hikmah dibecaritakeun ku uing. Nah, ngomong sistematis, ngahaja, ngame kahati aya bawaeun. Nu katilu unsur rekreatif, hiburan. Da jelema ge kudu aya hibur namanya ngomongin neraka. Ajengan ceramah ngomongin neraka, komo ajengan egoisme neraka teh keur umat teh manehna surga we, mangeunaheun umat. Maka itu unsurnya 3 dipadukan, gitu. Resep wae onang deui, resep teu kudu ngonang deui. Gampang jeung aing mah praktis bener tah. Jadi onang kurang ge loba ngonang aing. Uing mah jelema soknya sok belak-belakan bisi aya sok aya wae Pak. Nah, geuning. Mahal-mahal gitu. Tah ngonang deui. Sok aya keneh pan aya biasana nu beunghar teh nu nyumbang rajaban bari gede bari amak-amakan. Itu teu bukan kita jeung ngonang juju sagala. Kadang-kadang nu beunghar mah kan itu kadang-kadang dibelah dituk mah. Lamun di dieu mah pan biasana kadang-kadang nini teh diliwat ku panitia ada panitia karunyaeun nini sieun teu boga duit kumpulkeun ke rajaban teh da ngudang nih udang ka mana eta beli diliwat nini hayang tuh beli pahadean sok kitu rata-rata di ditu ieu mah di dieu ngan teh jarang urang ditu nurutan urang dieu sarwala Subhanallah. Terus ya terus. Geuning geus sajam satengah. Subhanallah. Ya, barusan ku aing setik. Cicing seteh usuk ngatur cicing. Mana aing mah peurah. Isukan tilu panggung. Isuk Garut Tasik isuk. Begitu balik deui ka Tangerang, ka Pagedangan, muter terus di ka Oktober jadwal geus tinu. Yang ngonang uing ke November ya ayeuna ke November ya 7 bulan sansana ngonangna yang ngadadak mau bisa doakeun bulan Agustus tanggal 8 uing rek ka Amerika ketika tanggal 22 dionang ku Kedutaan Besar Indonesia di situ bulan Oktober rek ka Taiwan dionang ku para nakarwan tenaga kerja wanita jeung TKI nu aya di Taiwan muter aing teh dimiti istana dikasih astana dimiti Cincin di Amis dimiti Prancis perapatan Ciamis tapi ka Paris. Alhamdulillah. Ayeuna panggih di dieu, deui kurang dieu, bae di dieu ini bungkul. Tapi aya budak ngoraan, jadi pati surem aing panon. Si bunda nanya ka uing kana kata mata teh make beuki kanal. Atuh da bun cek uing da bunga poe aing ningali ini.
Ini bagi rusak ya panon teh coba kayang teh padina teh singa tidak jengan teh ngora keneh. Itu dia ngerti teh ABG betah aing teh. Ret ini keulai. Ret nu ompong aduh aing. Mudah-mudahan ini sing ka surga. Tapi da bejana mah ceuk hadis da eueuh ini di surga mah. Kumaha atuh nita getol ngaji kumaha jadi eueuh di surga? Sabab nini asup ka surga, leungit nini-ninina jadi bidadari geus di surga mah. Matak nih sekarang aku menolak cintamu, nanti di surga aku kejar engkau nih. Aduh. Subhanallah. Geus uing mah da moal kagoda komo ku nini-nini. Ieu mah geus janji ka pamajikan moal nyanung ai kanu goreng mah. Harayang nyandung pikeun kang ngusur budak ka jumaahan di calling hotibna nerangkeun umuka balik khutbah kadenge sanajan hotib ngomong naon kadenge kenapa jadi mana hormat hiji kudu ka saha ka indung dua ka indung tilu ka indung terus ka bapak jadi indung kudu sabaraha tilu bejakeun ka indung sia lagi dieu ka dapur mama ceuk bapak cenah tadi da di khutbah teh ujang teh hiji hormat kudu ka indung dua ka indung tilu ka indung opat ka bapak jadi indung teh kudu tilu. Dina teh tenang ae bari masak ujang nyaho mah keur cicing naon nuju masak naon masak terong mun ieu terong hayang dibagi tilu kudu kumaha siksikan bedakeun ka bapak sia hayang disiksikan gitu. Tapi bapana teh eleng-eleng akhirnya nulis surat kahatur mamah tercinta mamah ibarat matahari menyinari bumi dengan rata begitu pula kalau papa nikah lagi papa tidak adil pasti papa sinari adil pada semuanya seperti hadahannya matahari menyinari bumi tanpa dibeda-bedakan. Upama jika dijawab, depan eta mah panon poe, manusia mah lilin, jaba ponok, jaba leutik, jaba kulutas kalices, kana bonok nyangan batur lu aing ge poe keneh. Ya, teruskan. Nah, ongko jama sholat tapi maksiat masih kene dipigawe. Salah ayatna, lain salah ayatna. Maca ayatna can tamat, dengekeun ayatna. Utsluma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Jawab Allah tasohan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ulah tepi kadinya maca ayatna sajana salat teh bisa mencegah perbuatan keji jeung mungkar hare koma tuluikeun wala dzikrullahi akbar jeung ari zikir ka Allah eta nu panggedena jadi nu menghalangan maksiat nama lain ungked-ungkedan gerakan awakna tapi hate nu zikir ka Gusti Allah. Sebuah rek nanya ibu hayang deket ka Allah nah atuh ngaji hese nah tuh sholat tak susah, nah tuh berjamaah hese, nah tuh sodako berkopek wae, pasti jawabanana nyapa jujur dari goda ku setan, bener teh? Urang teh boga penjahat, karena lu ngagoda setanna tersebut urang deket ka Gusti, tersebut urang milu mi'raj jika Nabi ka Gusti. Cek Allah na Quran, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Setan datang ti hareup ti tukang ti kenca ti katuh ngarempuk urang tapi urangna teu bisa nakisna serangan setan eleh urang hayang bisa nakis hayang dibere jurus ngelekeun setan hayang serius hayang penting ieu uing rek mere jurus ngelekeun setan ka urang babakan Cibangkong. Mun kitu Pak Jujun geus sombong geus bisa ngelekeun setan lain geus bigas geus diajar jurus pan maneh gelut oge diajar jurus mah kan lumayan mun gelut teh mau ribut teuing musuh teu nonyok 10 kali katakis genep keuna 4 lumayan sok sia lamun maneh teh diajar bela diri musuh nonyok 10 kali teu katakis hiji jacan KO sarono ke hiji ge bener teh si Pakio kamaripan gadah ayo dilicikan jadi si Mayweather anu meunang mun gawe si Mayweather lompatan bungkul ya jurus ngelekeun setan. Siap? Siap. Jujun datang ke Pak RW. Kita tadi RW itu disebut aya perlu ka Pak RW barang datang ka imah RW. Imah RW make pager Jujun rek muka pantop pager karek rek muka. Anjing ngagogog, anjing saha? Anjing saha?
RW. Pakai bapak sih anjing RW. Anjing saha, anjing saha. RW. Teruskan buka pantu pagerna jujun tong. Teruskan lagi aja aku. Karena muka bisa bobo kalah. Teruskan tong. Entong maka keperluan hal tepi. Cuma supaya keperluan tepi tadi gaya. Balik dong. Bapak sih mau. Kan main dulu dan balik dong. RW masih ada baru hinyangan kena ke anjingna daripada ke pamajikanana. Anjingna masuk di mandian, pamajikan matara. RW apa emang loba? Jelema resep kena nyaang kena ka batu akik dan maka pamajikan. Kena batu akik mah nongeng we digosokan. Pamajikan pada sabulan can terus hapan. Hei, kumaha carana? Lain di pegebuk anjingna. Begitu muka pantau pagar, anjing ngagogok mundur salengkah. Tong maka dituluykeun bisi digegel galak. Tong balik kan keperluan can tepi. Kumaha carana? Geroan anu boga anjingna. Assalamualaikum. RW. Waalaikumsalam. Saat cempreng asal wau sorana ya. Gini Pak Jujun, non Pak Jujun, ayo periogi ka bapak mu anjing meninggal. Pak Jujun, kalau saat di Ciminyak teh teh seueur banyak pencuri Pak Jujun dan begal, makanya nanti ini saya sengaja ngukut anjing rada galak supaya mun aya nanaon aya ciciren heula ke bade geroan heula anjingna. Geroan anjingna teh ku Pak RW teh. Bobi. Jangan begitu sama Pak Jujun. Pak Jujun kan tamu kita. Sagala-galakna anjing di ruang gerobogana mah panlina. Persis teh. Ayo urang dia ngewa naon ka aing. Persis disalwakeun jeung nu kitu. Anjingna linde dari geroan ku boga. Jujun gak sih anjingna kumaha? Buka we pantau pager keperluan uing ka RW tapi uing oge salamet teu digegel anjing. Urang teh hayang taqarrub ka Allah, hayang ibadah deket ka Allah, hayang siga Gusti Rasul, milu deket ka Allah, milu tepi ka Allah, milu mikraj ka Allah. Ngan tiap rek ngadeketan Allah, setan gegelan wae, ngaji digegelan ping-pingna elek esek mah kene balik beura-beura balik bener. Ka masjid karek buka panto digegel geus di imah we dasar sarua teh jadi ka masjidna. Rek sedekah gede digegel, hese dengan duit teh jadi mere nu leutik, bener? Kabeh digegel ku setan. Kumaha carana meh digegel setan? Carana geroan anu boga setanna. Saboga setan teh Allah. Ayeuna geroan Allah non hartina zikrullah. Zikir ka Gusti. Ahli zikir, ahli mikraj. Jaman zikir hatena datang ke Allah geus balik ka Allah. Nah, balik ka Allah lain ngadaguan pae, tapi ti ayeuna kudu balik. Naon balik teh? Hate zikir ka Allah. Lain cek Allah. Wa jaa biqalbin munib. Ari datang ka Allah lain ku awak, tapi datang ka Allah mah balik ka kunaon biqalbin ku hate. Mudah-mudahan sadayana jadi jalma anu rajin zikir ka Allah hatena. Mudah-mudahan ku hate zikir ka Allah anjeun jadi ahli mikraj ka Allah Subhanahu wa taala. Demikian buletin malam kali ini. Saya Jeremy Petty bersama seluruh kerabat kerja petugas cicing can doa kebiasaan setengah di teh. Dengarkan, ieu ngabejan serius ya, keterangan ya. Engke balik ka trauma, bawa dosa kabeh jelema. Dibawa ka laut teu narima, dibawa ka darat teu narima. Akhirnya ta dosa dibawa ka mana? Dibikeun ka jalma nu balik ti pangajian can ditutup ku doa. Sok sia balik pek. Ieu jelema dosana sageh dibikeun ka mana kabeh? Sing ngarti kana ngaji dengekeun can doa. Deuk heula, can doa tong waka bubar. Cicing heula. Hayang. Ngadoana hayang. Hayang. Oke, panaya jeung anu ngadoa gitu kan nya. Hah? Oh, cicing mau balik cai hiji deui. Hei, odah. Tiding Imas ai dengekeun. Tong waka balik, aya mu balik hiji deui. Diafdolkeun ku pangarsa ajengan ke bener. Nyangakeun ajengan. Simkuring mung sakikieuna elmuna. Teraskeun ku ajengan. Afdolkeun ku ajengan. Buah duku, buah durian, buah rambutan, buah pisitan, itulah nama buah-buahan. Sorajeng salak, sorajeng jeruk. Kalau tidak puas, setel TV One tiap Sabtu Minggu keempat atau nanti Ramadan tiap hari Sabtu Minggu kultum dengan Jujun Junaidi. Demikian, khutbah sofa wadak makadar, baju jubah, celana cupra, yudadah, goodbye. Daun panjang tangannya belah, kata bondan, ya sudahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sadaya puji kagungan Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin urang nikmat iman
Islam jeung kasehatan. Mugia rahmat sareng salam tetep dilimpahkeun ka junjunan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, sahabat, sareng umatna anu satya nepi ka akhir zaman. Dulur-dulur anu nepi ka hormat ku Allah, unggal tahun urang umat Islam memperingati hiji kejadian anu luar biasa, nyaeta Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu kejadian teh lain carita biasa, tapi marupa mukjizat agung anu jadi bukti kaluhungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jeung keagungan kawaasaan Allah Subhanahu wa taala. Isra hatina perjalanan penting ti Masjidil Haram di Mekkah ka Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan Mi'raj artina perjalanan Nabi Muhammad SAW di Masjidil Aqsa naik ke langit nepi ka Sidratul Muntaha, tempat pangluhurna anu teu bisa kahontal ku manusia biasa. Dina perjalanan eta Nabi Muhammad SAW nampi rupa-rupa tanda-tanda keagungan Allah, nepi ka tungtungna nampi perintah pikeun ngalaksanakeun salat 5 waktu. Ieu penting pisan dulur-dulur, salat teh lain ngan seukur gerakan fisik, tapi tali penghubung langsung antara hamba jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kusabab eta Isra Mi'raj ngajarkeun ka urang supaya ngajaga salat, ngahudangkeun iman jeung ngakukeun ibadah kalian ikhlas. Allah Subhanahu wa taala ngadawuh dina Al-Qur'an, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat teh nyegah tina kalakuan keji jeung mungkar. Di hatina namun urang rajin salat kalian bener, bakal ngajauhkeun tina sagala kajahatan jeung dosa. Dulur-dulur sadaya, Isra Mi'raj oge ngandung piwuruk dan Nabi Muhammad menang kekuatan spiritual dina waktu umat Islam keur susah, keur diuji ku tekanan jeung panyiksaan. Ieu ngajarkeun yen urang jan saat-saat susah teh lain waktuna putus asa, tapi waktuna leuwih deukeut jeung Allah. Kukituna dina peringatan Isra Mi'raj ieu hayu urang sadaya merenung nah salat tos leres, nah urang tos ngalaksanakeun perintah Allah kalayan hate ikhlas. Mugia ku ceramah ieu iman urang leuwih kuat, salat urang leuwih khusyuk, jeung kahirupan urang leuwih berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.